kana dunya teh sanes hartosna eta jalmi seueur harta. Teu aya jaminan jalmi teu gaduh harta oge teu cinta kana dunya. Teu aya jaminan jalmi nu seueur harta oge teu cinta kana dunya. Bisa jadi jalmi nu seueur hartana teu cinta kana dunya. Tiasa janten jalmi anu teu gaduh harta tapi cinta kana dunya. Namun teh ama ayeuna jalmi anu beunghar tapi anjeunna kabeungharan teh jang agama, jang sosial, jang kasayan, lain jang dirina unggul tapi jang balarea, can disebutna cinta kana dunya. Beunghar mah beunghar ngan getol ibadahna, beunghar mah beunghar ngan getol sedekahna, beunghar mah beunghar ngan getol sosial jeung tatanggana, bageur ka tatanggana. Jalmi nu kitu can tangtos hubud dunya. Gitu. Justru sabalikna, urang mah teu boga duit, teu gaduh artos, tapi ninggal batur gayana hebat hayang nurutan tapi teu kabedag ku urang. Nu akhirna urang tuh turut munding. Jadi lain nurutan nu beunghar, nurutan munding tutungna mah teu pantes. Jika nama urang teu hubud dunya, teu gaduh, teu kabedag maksakeun. Pan urang mah mending sohor kajen teh tekor. Pan bahasana sapertos kitu. Ayeuna zaman ayeuna mah keun bae